Dek kaditu dek dagang doang bagus. Aing mah kaditu dek neangan duit dek, insyaallah. Mulai campur jeung ibadah, dek neangan duit aing mah kaditu. Nyeun aya nama paspor. Dek ka mana ka Makkah, dek dagang aing mah, dek kuli dek dagang. Neangan duit tok, insyaallah. Menang-menang masalah. Aing mah kaditu dek ibadah we ulah dicampuran jeung neangan duit. Ha aing mah dek mimpin haji bari neangan duit deulekeun tungtung. Deulekeun tungtung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di mana orang-orang Arab baheula boga karakterna hayang peperangan bae. Nomor kedua orang Arab teh hayang ngabuburon bae. Nomor katilu orang Arab mah hayang kana dunia bae. Jadi ku Gusti Allah teh dipernahkeun supaya karakter hayang perang nu teu puguh na ieu di stop. Karakter hayang ngabuburon anu memang geus jadi tradisi, geus jadi tipikal urang Arab, maka ku Gusti Allah aya penyetopan. Kitu kene karakter bangsa Arab hayang ngarau terhadap dunia, ngarau ku siku teu mahi ku sakeureut, geus boga sakeureut hayang 2 geus 2, hayang 3 geus 3, hayang 4. Eueuh tumanina urang Arab mah. Sedangkeun nagarana leutik Arab mah. Mekah teh leutik Mekah teh. Madinah teh leutik. Jelemana saeutik tapi kahayangna gede. Untuk menutupi karakter tersebut supaya manusia datang di berbagai penjuru dunia, supaya dijadikan contoh, supaya dijadikan tolak ukur. Allah nyieun hiji tempat nu bakal daratang kadinya kabehan di unggal nagara. Naon bentukna? Iyalah Ka'bah. Lamun teu amah ieu urusan urang geus dirancang ku Gusti Allah, geus di-planning ku Gusti Allah. Meme dunia dijieun Allah geus planning, geus merancang seperti eta. Timimiti karakter bangsa. Kemudian kaayaan nagarana, kaayaan kitu lokasina. Nah iyalah anu kahayang terhadap dunia gede tapi nagarana leutik jeung jelemana saeutik, tapi Allah mere nyieun Ka'bah di dinya sehingga jelema saeutik nagara nu tandus tapi menjadi kaya raya. Kusebab jelema berkunjung ka dinya unggal nagara. Indonesia bae ge sabaraha ratus ribu. Saurangna mawa sabaraha juta ka ditunu dibalanjakeun di ditu. Luar biasa. Nu ribut bae hayang meuli teko koneng. Eta teh geus disiapkeun duitna di dieu. Nu mawa 5 juta, nu mawa 10 juta, nu mawa 100 juta. Dek dibalanjakeun di Mekah, dek dibalanjakeun di Madinah. Masya Allah. Kekuasaan Allah untuk menghidupi orang Arab nu berkarakter seperti eta. Nah iyalah dicumponan ku Gusti Allah jang tolak ukur di dunia. Madak Allah ngajadikeun Ka'bah. Ja'alallahu al-Ka'batal baital haram qiyaman linnas. Wallahu alam bi muradi ja'alallahu Allah ngajadikeun al-Ka'bah kana Ka'bah al-baital haram tegese baital haram hiji bangunan anu mulya al-muharram dijadikeun qiyaman linnas sebagai qiyam ka manusia, sebagai tolak ukur, sebagai pusat yang manusia, pusat dina peribadahan, pusat dina perekonomian. Ialah Baitullah, Baitul Haram. Lamun aya jelema boga dosa
ka Baitullah. Tadarru dihareupeun Gusti Allah, dipayuneun Baitullah da dititah ku Gusti Allah. Gusti dosa abdi luar biasa lobana, kamari mabok, kamari zina, abdi teh nyuhunkeun hampura. Gusti Baitullah teh kusbab eta bait lain lalagaan disebut ge Baitul Haram teh saeutik jelema dihampura ku sebab taqarrub jeung tadarrur di dieu. Ngan teh ai boga hutang mah kudu dibayar. Aing geus minta hampura di hareupeun Baitullah boga hutang 1 miliar geus beres cek cenah teh. Tetep digenjreng di ditu. Urusan kemanusiaan mah termasuk zina. Namun mabok tah rada deres teh aya nu dihampura ngan aya nu bagus mah tetep dijilid. Artinya sebab aya mabok mah pribadi, aya zina mah pan geus melibatkeun nu sejen, hutang mah melibatkeun nu sejen. Nah gitulah lamun berurusan jeung manusia, nah ieu mah moal anggeus. Urang dosa-dosa komo nu laletik masuk ka Baitullah. Geus dijamin. Iyalah urusan dunia, urusan agama. Kemudian urang salat di hareupeun Baitullah, kuneuleuna bage urang geus dibere 20 derajat. Tawaf urang di Baitullah, masyaallah. Dosa urang raragagan perlengkah. Begitu urang tawaf teh guriling sakuriling dosa raragagan 2 kuriling makin kagak makin ragag terus 7 kuriling beres. Gitulah Baitullah. Kemudian dijadikan manasik haji ku Gusti Allah. Bisa umroh, bisa haji. Ieu jangan lebur dosa-dosa urang, ieu urusan agamana Baitullah lain bantrak-bantrak keun. Mantak jelema anu geus kasedot ku Baitullah jadi tamu Allah geus tama pisorgaeun we pokona. Jelema nu geus top di Baitullah tama geus pisorgaeun jasa. Asa ulah balik ti ditu haju mamawa simba we pokona. Ayo. Baitullah. Yakumu bihi amru dinihim bil hajile wa dunyahum. Yang urusan duniana, urusan perekonomianana. Jelema di Indonesia seorang mau 5 juta bayar rata-rata kali 250 manusia. Dibeakeun di ditu komo nu 10 juta, komo nu 20 juta mah ngendek duit di Mekah sabaraha teh. Encan ti Malaysia, encan ti Pakistan, encan ti Turki, encan ti Yaman, encan ti Yordan, ti berbagai negara sub kadinya moal aya nu teu balanja di Mekah. Ieu urusan dunia. Di samping eta lamun aya jelema asup ka Mekah aman. Baheula lamun aya jelema gelut. Sampai ke dibunuh ieu mah. Sup ka Baitullah. Kapanggih jeung ahli waris anu terbunuh teh. Kulantaran kadeuleu tadarru di Baitullah dihampura. Jadi pengamanan Baitullah. Kitu keneh baheula mah jelema anu cicing di Mekah teu boga igoma disebutna liar. Ta eta teh anu turis-turis teu boga igoma di luar Baitullah mah ditangkap asal sub ka Masjid Aman. Aminan. Numantak nu arasub bi amni dakhilihi wa adami ta'arrud lahu. Teu meunang diganggu jelema nu keur aya di Baitullah. Di mana-mana jelema geus ditarangkepan di masjid berarti geus pohara jasa ieu kagorengan bangsa. Sebab geus teu menghormati Baitullah, kudu nama dihormati Baitullah. Jelema teu boga ego masuk ka masjid. Sebab ka masjid teh nya deuk tabarruk ka Gusti Allah, mun tayang ka Gusti Allah, mun di masjid ditangkep deuk ka mana mentap ka mun tayanganana. Ta eta kuari mah geus ditangkepan. Di masjid ge asal teu make geulang we, askar geus telekeun we. Nah, iya makanan gua cek nya ieu. Ai baheula mah henteu di masjid ditangkepna henteu. Ke geus kaluar ti Baitullah, menghargai Baitullah ditangkepna di
di luar, kuari mah di jero masjid kene ditangkap berarti bok-brok biasa. Bangsa Arab lagi geus bok-brok biasa. Dek ka mana menta muntayan atuh pugu batur teh aing kajen ieu boga salah. Ka masjid kuduna mah ulah ditangkap cak asar sadaekna sia di masjid. Ayo sia dek dahar apa henteu sia di masjid bae. Paling nya nginum zam-zam, kajen diamankeun medis. Pasti sapoe mah kuat, 2 poe mah kuat 3 poe. Geus keluar ka arah tangkep kuari mah di zaman kula bage kamari teh nu ditangkep di masjid sabaraha urang guru-guru naon ieu bareng di deuleu wah Pakistan ditangkep guru-guru naon ieu Indonesia ditangkep disilikeun aing ditangkep asal teu boga geulang eta ieu tanda resmi mun teu boga geulang mun boga geulang berarti resmi. Nah iyalah kuari mah di jero masjid ge di jero masjid ditangkep padahal bi amni dakhilihi wa adami ta'arudi lahu. Kemudian ditarikna dibawa ke Mekah samarati kulli syai'in ilaih. Bubuahan unggal negara diangkut supaya fasilitas kadaharan aya kabeh. Baheula mah urang di Mekah teh ngan sakadar korma bae paling ge cau paling ge jeruk kuari mah kadangdeur aya. Jelema nu beuki dangdeur aja ka Mekah ulah cangcaya dangdeur aya. Hui butun aya. Aya. Jengkol aya. Beuteuy aya. Ditarik. Bubuahan unggal negara. Jangan supaya merenah kabeuki-kabeukina sebab letah urang Indonesia mah dibere roti teh utah. Tak kurang eta Indonesia mah tapi lamun dibere coe jengkol weuh mantep jasa. Urang ngaran geus geudeug bae mah kadaharan orang dihalkar ku sia cenah. Tak eta. Jadi beda-beda kan sumut teh urang lamun deuleu urang hideung masyaallah garila daharna ganti. Lantarannya nama dicampur sanguna ge sangu lain beas urang beas di ditu bae nu gualal daerah sakitu rasa campur jeung cuka aju disaosan dahar tengah jalan urang neuleukeun nyana masyaallah eta geus kos kitu bae kadaharan ari urang Pakistan jeung urang India mah lain empleng gede di suhun sugan teh manaon haring jang dahar dicoel punya dahar naga jeung aya parantina nyoba-nyoba urang dicoel utah ieu bangsa-bangsa teh beda-beda urang Amerika urang barat ya roti daharna teh masyaallah mantap geus indek ulin ka ditu di dieu beukikeun heula ka roti di ditu sangu kula ge hese neangan sangu di ditu di mana di ditu tah eta sa daerah sa negara nah, kuari ditarik dibawa ke Mekah bubuahan geus puguh nu aya di ditu nu aya unggal nagara ge aya mun urang ka ditu ka pasar bubuahan buah anu urang teu nya hoge loba di ditu sebab ditarik ieulah kiamal linnas peribadahanana silahkan menghadap Baitullah perekonomianana silahkan menghadap Baitullah bahkan aya jelema ngahaja bae dek dagang ke Mekah lain dek ibadah masalah nu ulah ge campuran aing mah ka ditu dek ibadah ongkoh dek dagang ongkoh masalah ngan mal berkah engke teu berkah takos kitu teu berkah coba deuleu pemimpin haji anu memang ngahaja dek neangan dunia bari mingpin haji bari neangan dunia bukti teh kudu dicaritakeun hiji-hijina jelema anggeus hirup keneh beak ludes mun kukula jadi dicaritakeun haji patah pangsugihna boga hotel di Bogor di Bandung haji patah nya nama ngeberangkatkeun turis sakapal jamaah haji sakapal geus teu mati dina kalkulator hartana kuari ludes tinggal 5 doang kemudian nu awewe teh nu awewe geus luar biasa terus nu urang nyaho bae di urang geus sugi di demo ku jamaah haji lantaran henteu ngaberangkatkeun sakali atau 2 kali imahna beak porsina beak tanda teu berkah aya nu kakarak ngaberangkatkeun sakali doang haju di demo bae lain teu berkah deui ka mah beak ludes ka cangcut
niatna teu meunang salah. Dek kaditu dek dagang doang bagus. Aing mah kaditu dek neangan duit dek insyaallah. Mulai campur jeung ibadah, dek neangan duit aing mah kaditu. Nyeun aya nama paspor. Dek ka mana ka Makkah, dek dagang aing mah, dek kuli dek dagang. Neangan dunia tok insyaallah. Menang tuh masalah. Aing mah kaditu dek terek ibadah we ulah dicampuran jeung neangan duit. Aing mah dek mimpin haji bari neangan duit deulekeun tungtung. Deulekeun tungtung. Wae ieu ngembol korsina isuk sia. Isuk deulekeun dibeuleum sia ku jamaah. Geus sabaraha sekitar urang nu leuleutikana komo nu gede we. Ajur-ajuran. Naon ieu? Teu meunang salah. Di dieu ge qiyamal linnas. Urusan agama haji bae, manasik haji. Urusan dunia silakan maneh dek dagang. Di dieu dek dagang kaditu asal bisa bae. Mantak lamun nyelipkeun perdagangan melalui haji. Na eta teh aya bae kendala. Kamari ieu aya anu nyelipkeun rokok sabaraha bantal eta rokok. Beunang kan ratusan juta rugi. Di bandara di King Abdul Aziz. Lantaran ieu mah tuh ditanya jang rokok mah nya jang rokok loba jasa. Berarti jang dagang ieu mah. Sita. Aya deui nu mawa tusuk sate, bloon teh jelema. Tas tapiru ku tusuk sate. Begitu dibuka, naon ieu cak Arab. Begitu ditanya dibuka tusuk sate. Isi jang naon ieu? Jang sate cak. Oh berarti dagang. Eta kos kitu bae ge iceun ku urang. Paling anu aman dititip-titipkeun urang boga jamaah 100 titipkeun di dieu gitu sapak jadi 100 pak mun rokok teh. Atawa di dieu 10.000 gitu terus mendek jualan tusuk sate teh pan di ditu mah utang kalawi. Mantak mawa di dieu utang kalawi. Ditu mah melak atuh hese teh jadi pantang kalawi di Arab. Nah, eta dibawa ka ditu bari ibadah haji, bari dagang. Tiga tunggu baik kehancurannya. Mewahkan iman, beli mobil, gedong, tunggu kehancuran. Delekeun, dicampur adukeun modal kos gitu. Geus guys. Tinggal gitu bae besi urang endek ibadah haji bae. Besi dek dagang, aing mah dek dagang ka ditu. Ya ibadah mah tetep ieu terus kan niatna aing mah dek dagang bae ka ditu. Sok asal cicing ditu dagang sugih. Beneran ya mah lalaga. Duit ambalaya di ditu mah. Urang ngalalaga batu cincin bae ka jamaah haji. Meulina urang di dieu keneh. Menang meuli di Sukabumi pipirusan. Aya bae urang kendak virus asli. Asli ieu mah tuh ngabohong saeutik masalah lagi pokona. Dibeli, diborong. Oh, ieu jamrut. Mudah-mudahan mah jamrut Cikotok. Jamrut ieu India ieu jamrut. Jual. Beak pokona mah naon bae eueuh nu teu beak di Mekah mah. Eueuh nu teu beak. Bahkan ka jengkol beak dander aya jelema muringis bae aki-aki kunaon ki ye aduh cenah aya ngadahar dander jasa aya teh eueuh aduh kos nu nyiram bae si aki coba kene angan heula ternyata dander loba jasa bareng dibawakeun teh ka dieu aya cenah melak di mana di Masia jadi itu di lembur dibawa ka dieu jauh amat di dander meureun naik kapalnya atuh. Masya Allah, isukna ayang hui ayah. Danger ayah, hui ayah, jengkol ayah, petei ayah, toge ayah toge. Toge di pasar bari ayah. Jadi orang asup ke pasar Arab teh, sarua aja ke pasar Kemis. Sarua ge segala ayah kayak bubuhan-bubuhan orang teh ayah. Masya Allah, iyalah qiyamalin. Nah, tuh ya Allah ya Rabbi. Ja'alal Ka'batal Baital Haram qiyamal linnas. Geus karasa ku urang kabehan tabaru dihareupeun Baitullah qiyamal linnas Baitullah teh Baitul Haram teh. Perekonomian anu luar biasa urang Arab boga warung leutik keuntunganna lantaran teu pernah nu meuli. Nu mantaknya nama teh sieun waktu salat tutup lantaran nu meuli kita salat loba bae. Susur ya susur ditipu punya anak padahal matang kalambo dibeli bae eueuh bae jamaah nu teu mawa susur loba sa Indonesia mawa hiji mawa 10 beta susur mawa 10 kali 250 manusia
geus sabaraha encan anu kat Malaysia, ka Thailand, ka Singapura dan lain sebagainya. Susur bae geus sabaraha miliareun. Susur bae geus encan tasbih. Aduh, mah tasbih mati mimiti tasbih kaoka datang ka kakak-waka. Datang ke tasbih plastik buaya kabeh di Arab teh diangkut ke negara lain. Ya Allah ya Rabbi, kiamal linnas. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah, urang Arab mah nu mantak gara rendut beuteungna cara ricing, bae nu ngadagangkeun orang Malaysia, orang Indonesia. Urang-urang mah dengan sakadar jadi hadam-hadam di toko emas, di toko dan lain sebagainya pakaian. Urang Arab mah sausim bae sausim, geus kudu kabeli mobil mewah. Encan 2 usim. Sabaraha kuari mah eueureun mah gani. Eueureunna kuari mah beres haji. Umroh dibuka lebar-lebar. Eueureunna sarua aja jeung musim haji. Kiamal linnas. Masyaallah. Kakara kapanggih urang ayatna ieu horenganan. Mantak lamun hayang suki pindah ka Mekah. Dagangna di ditu bae di Mekah. Di Mekah bae dengan baheula mah bisa mantak Syekh Nawawi. Luar biasa ngahadam jabat dibere ku raja jaba meuli nyana di itu jaba heula meunang meuli mandak begitu kamari dibuka ye pertanahan dek pelebaran Masjidil Haram eta teh aya ngaran Nawawi Tanara aya tanah di Mekah ngaran Nawawi Tanara. Masya Allah dibuka orang Arab masih kena jujur coba Nawawina tahun sabaraha mautna tahun sekian berarti aya ya keluargana mari diaruruskeun munang sabaraha meureun teh aya ngaran Nawawi Tanara Al-Bantani. Nah ieu luar biasa baheula mah teu bisa meuli kuari mah teu bisa. Tah eta aya deui ngaran Samsuddin. Nah sigana besi anu ngaran Samsuddin. Usul geura ka ditu. Sarua Samsuddin Kronjo. Aya pelebaran Masjidil Haram aya tanah ngaran Samsuddin Kronjo. Tah besi aya Samsuddin urang Kronjo bakal di tukang Mekah. Aya di dinya teh aya sababaraha urang Indonesia eta nu aya ngaranan tanahna di ditu. Warikon dilebar tanah. Besi dituntut ku raja. Ku bangsa Indonesia baheula ku keturunanna geus diberes-bereskeun. Iyalah kiamal linnas. Mimiti urusan agama datang ke urusan perekonomian bener-bener Baitul Haram teh karasa. Allah geus ngajelaskeun, ja'alallahu al-Ka'batal Baitul Haram qiyamal lin. 2 wasyahrul haram. Allah ngajadikeun syahrul haram sebagai qiyamal linnas. Jalan tadi bimana sayaro lamun jalan bimana sayaro kiamal linnas teh jadi maful kadua maful kahijina al-Ka'bata maful kaduana kiamal linnas tapi lamun jalan bimana khalaqa maful ngan hiji berarti ieu jadi hal kiamal linnas tah aywa syarul haram di dieu teh keur dijadikeun maful kaduana silakeun kiamal linnas kan dibuang lantaran geus cukup kuno awal atbusan lidalatil awal berarti sarua jeung ja'alallahu syarul haram qiyamal linnas. Allah ngajadikeun kana bulan haram maksud haram ti bimanal asyurul haram opat ieu teh sebagai qiyamal linnas. Hiji bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Eta teh ngaranna asyurul hurum. Eta teh teu meunang ngayakeun peperangan. Karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang bae lantaran nyana teh ingin meluaskeun ieu denah-denahna. Di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari. Kerajaan Jawa Timur, kerajaan Jawa Tengah kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja ke diserang ke sarua urang Arab berkarakter kitu. Urang ge panuturkeun itu. Nah iya di bulan eta mah teu meunang silih serang. Di bulan-bulan Asyurul Hurum teu meunang ngayakeun peperangan. Hiji bulan Hafid, 2 bulan Haji, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Berarti lamun eureun perang kiamal linnas jadi ngangeunahkeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa.
aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, ieu teh ngarasa aman. Manusia lantaran dilarang perang. Kuari mah geus teu make etika perang teh. Geus teu make aturan-aturan kuari mah perang teh. Jeung eueuh lapangan perang. Nagara bae kuari mah dijadikeun lapangan perang. Baheula mah lapangan perang anu kekuatan teh ditentukeun tempatna. Kuari mah teu lantaran nuklir bom. Di mana bae geus make sensor. Anu loba jelema. Geus pokona mah teu nyaho nini, teu nyaho aki-aki, teu nyaho orok, teu nyaho budak leutik. Kabeh beak perang kuari mah kos kitu teu beretika. Perang mah kan adu kekuatan militer kuduna mah tentara jeung tentara. Jadi di deuleu urang Irak teu aya kos kitu. Di deuleu urang Afgan teu kos kitu. Di deuleu urang Libya teu kos kitu. Berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia ge bakal kos kitu. Pangheulana Cikupa. Lantaran di dinya aya mabok ngabereun sabelah teh. Jagong. Cikupa dan nggak pindah si orang Cikupa nges dikilkeun bae moncongna so, tinggal mencet bae remote terus sepatan pasar Kemis Bante kaliwat kepetelan doang. Ya Allah ya Rabbi lain lalagan perang ayeuna mah jelemana di dari itu bae di Amerika make remote. Maka remote Iran geus siap nyieun nuklir, nyieun rudal anu geus didatangkeun ka Amerika. Uji coba geus ka laut. Amerika sabaraha jarak tempuhna, sabaraha jauhna, dicoba ku ari nuklirnya na. Ternyata bisa ka Amerika ge. Bahkan leuwih. Nu mantak sugan ieu-ieu urang Iran teu siap perang. Sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran. Eleh kapan Amerika? Mada ku ari geus mulai dari Amerika, cak Iran teh siap wae luncur-luncurkeun ujianan. Tapi kan Amerika teh boga kos kitu tanya nama perang teh teu puguh. Bom, apa dulu. Geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil biak kabeh. Eta doang teh teu make etika kos kitu teh. Nu mantak baheula Irak yang bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero. Ketika diserang kok Amerika, rakyat asup ke bunker. Ternyata bunker nama memang aya. Ngan jan digunakeun wallahu alam jeung ira. Sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis. Pintu ke-1 nu nyieun orang Perancis. Pintu kedua nu nyieun orang Inggris. Pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika sorangan. Pintu keempat orang Jepang. Geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis, tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjianna Irak pasti engke tah jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lain leutik-leutik jelema. Berarti Saddam Hussein musjahor riwayat hadis ieu bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum itu abad ke-15 bakal diserang di Kupah. Mantap. Eta teh di Kupah teh liangna ternyata bunker nama ke Basrah. Bangkerna keempat geus hese nyaritakeunna lantaran orang Perancis nu nyieunna selesai tembak. Orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak. Orang Amerika nu nyieunna selesai tembak. Nu mata geus kehilangan ku ari teh. Geus aya mah bangker mah aya bae ngan nya kan pernah nyaritakeun beres tembak jadi dokumentasi dikaburkeun. Pun kieu nyaho milu aing. Masya Allah. Tapi itu digunakan kamari itu digunakan ngan pernah ayah muka doang gitu tak. Ternyata iya mobil tank baja teh ketika eta muka, ditembakkan ku Amerika. Kamana cina eta? Misteri cek orang Amerika. Tank baja sakitu ditembakkan ternyata kamana ieu teh? Bingungan orang Amerika. Datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta. Cek urang mah naon atuh teu dar-dar aja nu bingung aing ka mana sih eta. Dibuka pun. Aya pernah satu kali dibuka liangna det arasup ka dinya. Sedangkeun keur diserang ku Amerika. Arasup ka dinya. Sekian ratus tank baja lenjang. Selesai pajar menang.
misteri etalah tank etalah bunker Irak kuari jelas aya eta teh di jero teh wah tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet di jero eta luar biasa tapi teu digunakeun kamari rahasia Allah Saddam Hussein leuwih nyaho Saddam Hussein leuwih nyahokeun bae ieu mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein ke tandinganana ketika Amerika ngalawan Kuba deulekeun dibuat inting-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein aing paek kajen sabilillah deulekeun ke Irak mah negara 1001 malam lantaran Abu Nawas aya di Irak lain lalawara itu atau siji bae eta Saddam Hussein nin naonan atuh tangkal korma dijieun seperti rudal sekat diberangkatkeun datang karian sieun kabeh remote dikiekeun teu harurung cek Amerika kon teu kan remote urang ieu naon ieu beusinga jegur bang kabeh lalaunan lalus make antina aku mah astronot biayana sabaraha triliun teh anti astronot itu anti rudal geus deukeut ge teu daekeun sasada remote di dalam atuh horengan takal korma sabaraha triliun da ieu lah 1001 malam Abu Nawas hudang kita wallahu alam ja Saddam Hussein lagi teu kanyahoan mah nya beunangna teh keur mandi nya teh di wahangan leutik di begitu di kuduna mapan eta teh di setrum ngaku tapi henteu datang ka maut wallahu ada misteri Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh aya di Bojong gori datang ka Amerika daga Amerika henteu ngajelaskeun Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nu beungeut teh Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam ieu mana nu asli ieu nu beunang teh nyaho nu asli naon teu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari nah ieu lah lalakonna lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dileukeun geus mulai memanas teh Iran sugana aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran janganpun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula paek sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia mesti dididik ku aing lamun sekarang rentet bae geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara tak pas gitu nah iyalah syahrul haram qiyamal linnas nomor katiluna wal hadiah wal qalaidal qiyamal linnas hadiah-hadiah baheula teh lamun endek ngayakeun taqarrub jeung tadaru urang Arab ieu ontana teh dimerekan sebagai hadiah geus dikencarkeun ge ieu teu diganggu lantaran karesepna urang ditu memburu lantaran geus aya tanda bahwa ieu teh onta hadiah maka diamankeun wal qalaid jeung hewan-hewan anu di kongkorongan lantaran ketika geus di kongkorongan berarti ieu teh edek dipake taqarrub di Baitullah hadiyu jeung qalaid baik kuari ngajadikeun dam maupun memang semata-mata jang taqarrub dumados ka Gusti Allah ieu merupakan qiyaman linnas pusat perhatian pusat perekonomian pusat kehidupan pusat segala rupa ialah opat hiji Baitullah eta Baitul Haram sebagai qiyaman linnas urusan dunia jeung urusan akhirat dua Syahrul Haram ieu termasuk qiyaman linnas tilu hadiyu termasuk qiyaman linnas nomor kapan qalaid ieu adalah qiyaman linnas zalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh zalika
katah Allah ngajadikeun model kos kitu opat rupa teh terhadap Baitullah litalamu supaya anjeun nyaraho bahwa Allah ya'lamu sanyana Gusti Allah maha uninga ma fis samawati wa ma fil ardh naon aya di langit jeung naon aya di bumi santos lantaran eta dijadikeun ku Gusti Allah teh ngajadikeun kamangpaatan jeung nolak kamadaratan anak ketika orang takorrub dibawa ka langit amal toab urang teh muter di Baitullah jelema muter tapi amal nama naik ka langit coba ge urang lamun muterkeun benda dina tong bakal naik mantak aya motor di mana kada tuh saya sok nolak kan eta teh blon da sia tah motor teh ditongeng muter sorangan kaluhur eta teh kaluhur tidak disadari mun muter kitu pasti kaluhur bae neng muter kaluhur nyana ge geus boga rarasaan asal geus datang kaluhur eureun gas teh turun deui ka handap deui digas deui muter muter manusia muter di Baitullah jelema nama tetep tapi amalna naik kaluhur Masya Allah amal naik kaluhur terus ka langit ma fis samawati wa ma fil ardh jelema dihandap tapi naik kaluhur langit dipapat ku urang langit teh malaikat geus disiapkeun ku Gusti Allah malaikat toab sahaye toab si Tedi urang mana ye urang Cikupa kok jore amat toabna malaikat jore jasa cenah ieu mah toab teh malum nyanana di kurang ngaji manasik ya geus atuh cenah mah saya bae kos kieu ieu saya toab saya mah toab nama soleh urang mana ye urang teureub ieu mah rada bagus cenah ieu tah rada bagus cenah rada doang rada encan ai bagus jasa mah ieu teh ieu mah toab saya ieu mah toabna ieu mah Mang Muhammad urang mana urang Cilongok bagus amat malaikat yang disiapkan itu ya Allah ya Rabbi lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh nu aya di bumi kanyahoan ku Gusti Allah Baitul Haramna diciptakeun ku Gusti Allah Allah maha uninga ku Gusti Allah diciptakeun Asyurul Hurum sebagai bulan ya Allah maha uninga Allah nyiptakeun haju binatang-binatang jang takarrub ka Gusti Allah lantaran aya kamangpaatan kolaid anu dikongkorongan dipencit ge sabaraha ribu hewan sabaraha juta hewan beuh urang Mekah bisa ngadahar dagingna nu fakir nu miskin teh geus ngadahar daging luar biasa teu eureun-eureun tambah deui madak jadi masalah lantaran loba teuing pernah dikirim di zaman Pahad permintaan Amerika dikirim ke Amerika dijenkeun kornet ditentang ku ulama-ulama sadunya Raja Pahad dipanggil dimitingkeun deui kemudian tidak boleh sebab ieu mah saaya-ayana di Mekah bae deuk dikumahakeun ge ku urang Mekah bae teu meunang dikirim ke Amerika dibuat kornet hanya satu kali kesalahan Raja Pahad saat eta madak salah minta hampura Raja Pahad ge malikeun deui warima teh dikirim ke Amerika teh dikirim ke Belanda khusus jak urang Mekah bae sabaraha juta hewan ialah kemampatan anu luar biasa lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh urusan agamana deus melalui Baitullah Allah maha uninga urang manusia kumaha ngagaweanana diterima ku urang langit Allah maha uninga duit teh sia menang ti mana Allah maha uninga lantaran Allah teh anu dunia leutik yakbidullahu leutik jelema nu ka Mekah lompangan ngajual sawah bener henteu ngajualna didelekeun ku Gusti Allah jelema yang ka Mekah jasa rebut ka kana ka Madinah didelekeun ku Gusti Allah naon sia menghadap ka ieu rebut segala rupa jelema nu ka Mekah baik kemudian rebut nyana teh korupsi dan naon sia menghadap ka ieu bekerja maling segala rupa didelekeun ku Gusti Allah teh ya'lamu ma fis samawati wa ma fil salah saya tik awas cek
Gusti Allah dek menghadap kain teu kudu ka Baitullah atau ikos kitu carana jadi itu kain nyembah nabi dia ge kain maka perjalanan nu bagus atuh nu paling bahaya jelema cinta ka Baitullah mempersiapkan hayang deus ka Baitullah kemudian dilarang bakal di akhirat tu pangheulana diguseng ku malaikat jelema nu ngahalangan jelema nu cinta ka Baitullah nu berangkat ka Baitullah geus cinta jasa ka Baitullah dihalangan tah nu ngahalangan anu pangheulana dikerekeb ku zabaniyah lantaran jelema geus deus ka Gusti Allah deus ka Baitullah geus mempersiapkan diri segala rupana geus rela ninggalkeun nagarana tapi dihalangan nu ngahalangan ieu nu bakal heula dibebes-bebesun ka neraka jahanam cing ade lah Malika namun Allah menjadikan seperti itu supaya manusia itu kanyawan ku aing besi kurang umumnya Allah wa innallaha bikulli syai'in alim biasanya nya Gusti Allah teh nyawan misalan bikulli syai'in alimun mahawani bikulli syai' aya tadi marada khusus lantaran yang nama fis samawati wa ma fil ard begitu didatangkeun wa innallaha bikulli syai'in alim pertama manyaho lantaran wujudna nyaho ka langit jeung pangeusina lantaran aya nyaho ka bumi jeung pangeusina lantaran aya Allah nyiptakeun atuh aya jadi ciptakeun ku Gusti Allah anu diciptakeun ku Gusti Allah aya atuh kadeulean ku Gusti Allah kanyahoan ku Gusti Allah besi kurang jelas dijelaskan deui bahwa Allah alimun bikulli syai'in seluruh arah lempangna nangtungna heesna diukna keur ngajieun nundutan kanyahoan bikulli syai'in sih ada kan nundutan kanyahoan di mana cenah kieu teh nundutan di belah kulon deket lawang nundutan di dinya aya teh ngopi manggeus padahal mah bikulli syai'in alim apaleun Gusti Allah nangtungna kadiukna nyahuan ngedengna dieu nyahuan dedengeanana nyahuan rencana-rencanana nyahuan hirupna baisahna perekonomianna perpolitikanana pergaulanana kemudian tingkah lakuna pagawean jeung sajabana ieu maka ieu wa annallaha bikulli syai' adat sur kulli syai' isim nakirah kulli jeung nakirah luar biasa umumna tuh nu teu kanyahoan mandak waliullah mah geus cukup sakege aing mah kanyahoan keur di mana bae geus sugan minta tolong ka manusia teh jangan geus kanyahoan aing teu kasupkeun kana kulise Allah teh maalim ka aing teh geus hiji bae hiji ayat asal nyulusup ke jero hate dibandingkeun jeung sakabeh ayat alat tapi nyana korupsi terus bae maning hiji ayat tapi nyulusup ke jero dada ke jero jantung sehingga boga rasa asa dideleukeun ku Allah asa didegekeun ku Allah asa beberengan ku Allah asa dikanyahokeun ku Allah cukup hiji ayat geus kuari mah urang asal geus datang ka imam Allah nyahoun nya ka aing datang tas ngaji sendal pahili nyahoun Allah ka mana ieu kuduna nyahoun aju ngahaja apa henteu nyahoun Allah rada ngahaja saya kadedelegeun bae sendal kulit aing moal sendal jepit lah teu kanyahoan ieu Allah mah horeng nyahoun rencana ti awal aya rangda urang Cikupat teh ka mana eta nu bahenol teh ngaji mengaji teh berencanana yang deuleu rangda teh susuna dong gede teh budak kanyahoan Gusti Allah bikulli syai'in alim sing hade jasa sing hade aduh masyaallah nu mentak mulus jeung teu mulusna murni jeung teu murnina ikhlas jeung teu ikhlasna kanyahoan ku Gusti Allah ku ieu ayat wa annallaha bikulli syai'in alim isin ka Allah mun urang ngaji teu ikhlas isin ka Allah mun salat teu ikhlas isin ka Allah mun haji teu ikhlas isin ka Allah mun sedekah teu ikhlas lantaran
kadeleuna secara zahir mah kos kieu bae tapi jero hate kadeleuna ku Gusti Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ialah bikulli syai'in lempengkeun mulai ti kuari hate urang. Duh aing kanyahoan bae ku Gusti Allah. Gusti ya Gusti Maha Uninga tuh abdi teh jasa kieu mah ieu dagang keur lancar Gusti Maha Uninga ti Gusti pada. Dan abdi teh hayang boga dua we Gusti teh. Gusti Maha Uninga supaya nu kolot rada tentrem bae Gusti. Ya Allah. Ya Allah tolol sia. Segala yang gos gitu segala naon.